Alhamdulillah, inilah penampilan baik ini. Jamaah rahimahumullah, saya Yus. Karena sambutan. Allah baik. Kurang maka kamu lagi kenapa? Masya Allah, alhamdulillah. Ya barangkali nganterkeun khusus pertama di Desa Tagaloyuk malah sapalina Dewan ini simply termasuk melalui nyawa usarita yang balik di Cikalong di desa. Iya Dewan ini bersalah milih gitu. Alhamdulillah diaturkan bukan baru ke kecamatan. Alhamdulillah terkaitnya di kecamatan Cempaka ini diaturkan ke kabupaten. Alhamdulillah kadiru tahun depan tahun sekali ini mungkin terutama ibu Ramana mudah-mudahan sing leuwih ningkat dina ngaya meningkatkan prestasinya yang barangkali begitu akan kurang saya mudah-mudahan ibu barangkali teh sing diposkeun di sana dari kaya sehat terutama sing disolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala oke kumaha sing leuwih ningkat dina rada mendidikna yang barangkali susah salah sampat ngadidik putra-putri tehnya alhamdulillah yang berkat jasa ibu sareng ramana sing diambilkeun di rizkina Allah amin ya rabbal alamin. Oke, sigakan motivasi gak garis bawahi ke para rekan-rekanna baik di Desa Margaluyu mudah-mudahan sing ngahontal sing tiasa nganter karena prestasinya yang barangkali hadirin rahimakumullah bersikat waktu baik waktu parantos jam 10 kirang satarapa kurang lajengkeun karena acara anu nomor kelima yakni pelaksanaan acara siraman rohani atau nabi acara Tabligul Islamiyah anu baris ngapain fatwa sedang ketua demi isi kena satu mahal tugas di Allah udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah bil hasanah wa jadilhum billati hasan insyaallah kamu sahibul maqasid warga lingkungan masjid siga saya tamu ieu para tusgulam kaji ke sana tamu ulama ke kecamatan Cibeber oge atuh kaduana pelaksana guru bangsa daerah pelaksanaan alhamdulillah mantena masih diparing sehat ku Allah biasa ngabiran kana maksa bangsa dayana jamaah rahimakumullah hayu kang sami-sami dina raga acara golongan termasuk karena golongan keopat dalam kisah tugas di Allah tugas di Rasulna lagi Rasul kun aliman au ta'aliman au mustami'an au muhiban fatakun khamisan udah hidup di alam dunia ieu jamaah rahimakumullah kade udah lepas jasa kumaha wasiat Rasul aranjeun ku jadi tukang nguruk sanggup saya jadi tukang nguruk sanggup tugas di Rasul ya desanggup pilih au itahir au ta'aliman jadi santri atuh ngaji kurang penting isuk sore gesek teteh ke urang mah nya komo geus coba butuh di rumah dan adalah boleh ngokanya geus geuleuh au musamian katilu urang golongan mustaminya alhamdulillah urang ka mustamimah nya Bandung kuping pamodi kapuruhan sipateun teu ieu upami ngetang karena majlis taklimah sebenarnya alhamdulillah di Jawa menguji gitu betul karena sebaiknya malah al-kafi masih udah menjadi golongan kaki muslimi dinara kamu bikin di acara pengawasan siapkan udah manahna bersihkan tina roda ibadah di dunia tina pamikiran luar tina pengajian kedua cepilna kurang sambil-sambil agak berkupingkan yang baris apalagi 4 pasar fituah kaurang sadayana khusus kesantap ulama di kecamatan Cibeber bahkan seperti contohan geninya dimana orang kaya ngasih kalmumah cenah kudu ibarat ulang tasbih karena berit ingin karena uji itip berit gitunya dan itu kasadayana oke mudah-mudahan ayo waktu sudah belum surat taufik sarjati Allah sing biasa ningkat prestasi budaya udang sadayana ngalakuman ieu pangaosan
bahkan apunten pengrasa mukarom tamu leman bejana agak lanjutkan itunya saurna teh baik sengek cenanya juga semakin baikkan sepak terjang mantena ieu urang kupingkeun fatwa asilan kiqah di mantena waktos mahormatan bisa ke mantena salli wa sallim iman abada salli wa sallim iman abada wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi man subihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu yukhaffaqu an abi lahabin kulla yaumil isnain bisababi ittihi riswaibata jariyatihi lama basyarathu biwiladatil Mustafa. Al-hadis. Wa qala Imam Musiri As-Sikti man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal maudi'a illa limahabbati rasul. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril Islam wa nawwir qulubana bi nuril ihsan wa nawwir qulubana bi nuril Qur'anil azim wa nawwir qulubana bi nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha
illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqluba illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa kalil maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Mangasara ya Rabbi bil Mustafa kalil maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Allahmu maha benar pasihan artosa miliar maksana jang buyar bayar loba hutang can bayar. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Allahmu maha gagah pasihan artosa kancah maksudna jangka Mekah sesana jang meser sawah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahmu maha agung pasihan artosa karung maksana jang modal warung sesana jang modal nyamuk. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahmu maha suci pasihan artosa laci maksana jang meser bumi sesana jang kawin deui. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Kembang melati jatining iman anu sajati kersaning Allah anu maha suci. Kembang campaka rasanya jeung cinta ka sasama manusia kersaning Allah anu maha kawasa. Kembang mawar rasa hayang motekar anu gumubiar dina taar kersaning Allah nu maha beunghar. Kembang gadung rasa tanggung jawab anu gumulung dina jajantung kersaning Allah nu maha agung. Puji puja kali syukur sumangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah ngalangkungan sifat kudrat iradah ilmuna Allah. Dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa kempel ngariung bongbong ngaronyok di ieu haplah nu barokah. Anu pamudah-mudahan kempelan urang sadayana dina wengi ayeuna masing kalebetkeun kempelan anu kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh tingantos urang sadayana dina sabada pakempel bakal
pengaksaan papisah, mudah-mudahan papisah na oke kalebetkeun papisah nu kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka Nabi urang sadayana, Rasul urang sadayana, Nabi tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, Profesor anti lacur, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, legendaris of Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilang kasadaya kulawargina, sadaya sahabatna, tabiin tabiatna. Oke, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Anu kalitan kulisim kuring kita hormat para alim ulama, asatidah tokoh masyarakat setempat. Ditongoh dugikeun kalebakna nu sami hadir. Anu hapunten teu tiasa disebatan hiji-hijina nanging insyaallah mangirangan rasa hormat isim kuring kasadayana. Wabil khusus nu kalintan kulisim kuring dipika hormat. Oke kalintan kulisim kuring diteda doana pangersa AA kesepuhan Pondok Pesantren Nurmayasari. Anu mudah-mudahan mantena salamina aya dina pangantayungan Allah Subhanahu wa taala. Ditambih-tambih kabarokahan dina kahirupanana, ditambih-tambih santrina, ditambih-tambih ka istiqomahan kanggo ngabimbing ka urang sadayana salaku santrina sareng salaku jamaahna. Anu kalintan kulisim kuring dipika hormat pengatur waktu penata acara. Anu alhamdulillah dina waktos ayeuna masihan waktos ka disim kuring kanggo tiasa cumarios. Mudah-mudahan mantena ku Allah Subhanahu wa taala dijembarkeun deui rezekina, dibarokahkeun dina kahirupanana, disoleh-solehahkeun turunanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak-bapak nu di kanopeah, anu teu di kopeah oge teu diwilah-wilah. Najan megataran megasulah, mudah-mudahan we leungit dina sifat kasusah. Para ibu-ibu araya ieu teh paling mana calikna jadi nyumputnya. Para ibu-ibu nu disaramping mudah-mudahan leungit dina sifat kapusing. Amin atuh. Ada doa mana-mana. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Kepala Desa sangat agung jasana. Bapak RT, Bapak RW anu cara pegawe tapi gajihna teu pati gede. Urang doakeun urang sadayana ieu para pamimpin urang. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun pamimpin anu amanah, anu tiasa mengayomi masyarakatna, anu tiasa nyanak masyarakatna kana jalan anu dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Santrin, santriat, pemuda-pemudi anu ngajadi ujung tombak perjuangan nusa bangsa jeung agama, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun pemuda anu hirup hatena ku ilmu jeung ku katakwaan sehingga suatu saat jadi pamimpin anu berguna kanggo nusa bangsa jeung agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus si Neng Gelis nu tadi parantos maparing tausiah ka urang sadayana nu balik cilik alhamdulillahnya eta teh aset kanggo desa Margaluit. Margi ti sakabeh desa ngabogaan urang kalih sapertos kitu. Leres teh? Leres. Mudah-mudahan beh dieuna tiasa ngangkat harkat martabat janten sepuhna, tiasa ngangkat harkat martabat kampungna, tiasa ngangkat harkat martabat desana, kecamatanana, paling ditunak jadi motivasi ka sadaya orang tua hayang ngagaduhan urang kalih nu sapertos kitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan nya mantena eta si Neng nu geulis di
disolehahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparingan ilmu seueur bari barokah kanggo neraskeun sepak terjang janten sepuhna. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sadayana simkuring dipayungkeun berarti kudu sakedapnya. Satuju upami ngaosna sakedap. Henteu. Nah make henteu mayar kitu ditilueun. Oh, ari ipis mangkok nama berarti kudu sakedeung merenya. Laras satana pinter. Berarti lamun setengah jam satuju. Sajam satuju. 2 jam satuju. Jadi satujuna 3 jam sabaraha atuh ieu teh? Jam 3. Bener ya. Laras tuluy ka tabuh 3. Mana sadayan jamaah salitu ka tabuh 3 tuluy mereka euy. Para jamaah sadayana rahimakumullah. Ari ngaos mangkin insyaallah ku pangrasa kasepuhan dan disebutkeun simkuring mah ustad lain sabenerna nama ieu. Ngan aneh kunaon panitia make meunang ka simkuring. Sedangkan di mana-mana nitah ngalain ahlina tumuan karuksakanana. Panitia nitah ka simkuring mulai ahlina siap urang ieu raruksa kabeh. Siap cenah ditah ruksak siap nya. Itu geuningan di Sigar Sari mah siap ruksaknya. Oh sadarea we nya. Di kulantaran sadarea ruksak kae kudu kitu. Di lamun masalah ruksak sareng teu mah alim kitu we nya. Para jamaah sadayana simkuring mah disebut ustad lain, disebut kiai lain. Ngan simkuring besok merenung dadak ieu naon panitia loba meunang ka simkuring. Sabenerna dur lamun urang rek nyenan kabarokahan dina acara Maulid Nabi judulna jalma nu pinuh ku ilmu pinuh ku amal eta nu bakal mawa kabarokahan. Ari nu model kieu mah teu kudu dihargaan, nu model kieu mah teu kudu dihormat. Naon sabab jika nalah nu kieu mah ustadna ustad PDAM nu kieu mah lamun we bodag mayarna tarik teh itu nu kieu mah nu matak teu kudu ting dipercaya sabenerna kieu mah teu kudu pati teuing didengekeun rek balik ke mana teu naon nya teu kudu naon sababna. Punten para hadirin sadayana ari ngaos teh kabagi dua. Tiap simkuring ngaos di mana-mana wae sok nyarioskeun ieu. Ari ngaos teh hiji aya nu hukumna fardu ain. Nu kadua aya nu hukumna teh fardu kifayah. Nu fardu ain mah muka kitab ngabahas tauhid fikih jeung tasawuf teu hadir masyarakat Sigar Sari doraka payeunan Allah. Ari minggunan sok dina sabetos ieu ka. Nah eta gelona urang Sigar Sari teh perwanginya. Nya hadir taplek apa nu dibahasna teu kudu teu mawa kitab teu. Dari itu mawa kitab nya. Fardu kifayah secara global hadir pengajian tabligh akbar adalah fardu kifayah. Terkecuali dicantelkeun kana nu menunjang fardu kifayah jadi pinah fardu ain. Tiluan ge hadir moal doraka urang Sigar Sari. Kuring ye ceramah hareupeun tiluan teu naon jadi masalah. Ngan pilaku merenya. Nu penting bendahara aya eta. Oh, ada itu hadir mah bahayanya. Kurma hujan jadi tiadu. Oh, ada yang gitu kananya. Tapi dah oke ayah mau kan benar itu deh. Nah, jadi leueur jeung leueur jadi naon mana teh? Ya, terus teh. Jadi wayah mereka kan paman. Leueur kan tuh.
Jaya mudah-mudahan mantena ditamih-tamih kasolehan. Mudah-mudahan mantena ditamih-tamih ilmuna, dibarokahkeun ilmuna, biasa ngeraskeun sepak kerja mujanten sepuhna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abdi rerencangan sareng mantena nepi di Mangun Jaya. Bedana ari anjeunna mah bageut, ieu mah kada bohong ieu mah. Kali-kali pina banget agenya. Di kada banget bukan ieu mah. Anjeunna kurang kali kiai ieu mah pan teuing bangsa teuing naon kolotna teh. Abdi sanes ngagorengkeun janten sepuh sanes. Ngasim kuring kuninga saur guru ieu. Laisal fatak mayakulu hadza abi. Walakinal fatak mayakulu hadza ana. Bukan pemuda yang sejati, bukan pemuda yang akan berguna bagi nusa dan bangsa, ia yang berkata ini adalah hasil dari orang tua saya, ini adalah bapak orang, ini adalah aki orang, lain pemuda sejati. Tapi pemuda yang sejati, pemuda bakal mawa Islam jaya di kemudian hari adalah dia yang berkata ini adalah hasil karyaku. Kemampuan orang, kabisa orang, ilmu orang. Suatu saat di mana sepuh tos aya siap jadi penerus mantuna. Eta pemuda sejati. Nu mata pulang leutik hate ieu santrinya. Urang mah lain kiai bapak ge. Urang mah lain ustad bapak ge. Lain kolot lemur bapak ge. Lain anu nyekel lemur bapak ge. Tong leutik hate. Sim kuring ieu aya ye. Pun bapak lain kiai. Pun bapak sanes ustad. Pun bapak sanes pimpinan pasantren. Jalma biasa, masyarakat biasa, tapi harus dinikmat anjeunna anjeun. Sok gawe hade ka ulama, sok gawe hade ka kiai, sok gawe hade ka ajeunna, sok gawe hade ka pimpinan pasantren boga budak model kieu ku jelema mah disebut ustad dulur. Kakarek ku jelema cantang ku malaikat jeung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karek ku jelema ieu mah disebut ustad aja. Bari saware jelema nyebut ustad aja di teu kabeh. Aya saware na blow, teu lain ustad blow. Nu matak dulur sim kuring mah teu bangga disebut ustad jelema. Sim kuring mah teu bangga dia pangaosan karintangan teu bangga. Naon sabab nu apal mulia jeung teu mulia urang di sisi Allah hanyalah Allah, malaikatna jeung urang sorangan dulur. Rasa barang-barang gereja hasapang ustadna, barang-barang gereja hasapang kiaina. Sementara lamun dibukakeun ka aeban urang sorangan, lamun dibukakeun ka gorengan urang di hareupeun masyarakat, santang tu masyarakat ngahargaan ka urang harus teu. Upami eta mah geus ulama akhirat teh kitu dulur. Ulama nu bener-bener ulama, kiai nu bener-bener kiai, ustad nu bener-bener ustad, nu mata kudu dijaga, dikupingkeun sagala rupa papatahna, hese jangan ajeuna model kitu dulur. Nu model kieu mah nu model kieu, kudu sumpar naon ngambung kieu mah. Mau sabab kan duit mah padahal. Pemberian 50 juta, pemberian 100 juta, 2 juta setengah, kita ngadukung nubereun gede-gede nu dieu mah turun. Tapi ulama tu bener ulama, kiai nu bener kiai, ustad nu bener-bener ustad mah fokus ngajalurkeun umat menuju akhirat. Rasa berarti percaya ke kasim kuring ya? Percaya. Ane mana ngeralu ya? Mana dibuka ipis namanya. Ane kanan.
hujan kalau tuh nyacek kurangnya dia mah ngomong tentang itu dulu tapi ulang geus bener ikhlas matena geus moal ningali kang kitu dulu ari nu kieu mah di mana ge hungkul teh teh mah aya sudina dese maka kade ustad urang nu aya di leueur kiai urang nu aya di leueur ka eta kudu diagungkeun atuh Kuring sering nyarios, lamun kamu balik beres 1 juta, ka ustad leueur mah 2 juta. Sampai kosong di restoran kieu. Lapnya urang sigar sebentar. Ayo paling jauh, kiai jauh, ustad jauh. Anu boga pangabutuhan mah tarakan jauh. Aya kamatian di Sigersari arang menanggu balik jauh. Aya segala rupa kabutuh masyarakat mah arang menang kiai jauh. Mudah juga jarum syukur nari ustaz setempat berjarum coklat. Kuduna sarua ustaz setempat jarum syukur mubalik sampurna ngiyeuh. Namiri malah kesarua naon sabab nu ngawurukan urang anu ngajalurkeun urang menuju jalan akhirat adalah kiai setempat. Ikhlas mantenang teu digaji teu dibere teu dimuliakeun ge ikhlas tapi nu kieu teu dibere geus teu ngada nu kieu nu kieu teu dibere geus teu ngada naon sabab aduh ngileung si kuring balik teu dibakanan oh kade panitia kade lah siapkan dayana ya sering sim kuringnya wih gitunya jam 2 jam 1 balik ke imah pemajikan mana terus pohon yang panitia wah ya aku pohon yang terus disiapkan simpang pun akan ngorok simpang pun akan ngorok padahal terangnya teu dibere ku panitia teh. Nu mantap daripada pasien jeung pamajikan jeung pasien jeung panitia. Nah, karena panitia kan kondisi kan. Nah, para jamaah sadaya. Jadi muliakeun kiai urang. Hormat kiai urang, kiai. Artos. Masalah gitu. Di ditu mah kita pangmasrahkeun panganten dibarena paling jarum coklat sambungkus mohon cenah taat cenah bari geus dibere teh ternyata sabatang teh aya nu kitu do moal bensin tantat nya bensin angkat naudzubillahi min kapungkur dina kitab Saraful Anam aya hiji pamuda aya hiji lalaki eta lalaki teh tiap datang bulan Maulud ngabalanyakeun hartana dibalanyakeun tos dibalanyakeun teh ngayakeun peringatan Maulidan sama dia mah kusorangan eta mah kusorangan balanya modal kisorangan kan dia mah ada gunanya mudah-mudahan sabaraha gunanya aya nu kuat besar aya 100.000 150.000 hayang diumumkeun anu sabaraha ieu mah kusorangan balanya sagala rupa di peserkeun kana anu tiap bulan Maulud sapertos kitu tah kayaan ganu tatana agama teh Yahudi salaki pamajikan tatana eta pamuda sok ngayakeun maulid nabi teh Yahudi agama panasaran pamajikan teh nanyakeun ke salakina Kang eta tatana urang anu Islam agama teh
kunaon tiap bulan ieu ngabalanyakeun hartana kudu didikeun ka batur. Cek salakina neng eta teh manehanana boga anggapan dina bulan ieu teh waktu dilahirkeun nabi manehna. Nabi manehna yang teh manehna panyauri agaman. Ieu teh sabab manehanana boga anggapan dina bulan ieu adalah bulan dilahirkeun anak nabi manehna. Ngepikeun kalakuan teh sambil kitu ngabanyakeun sakabeh hartana dipake memperingati kelahiran nabi manehna. Salakina beres ngobrol kitu sare tah si pamajikan jeung salakina teh sare. Ari bapa dina keur sare pamajikan teh ngimpi. Ari ngimpi teh ngimpi mah ngimpi tah keur sare teh dina jero impenanana eta awewe nu agama Yahudi teh ningali hiji lalaki nu fasik. Dina jero impian teh ningali hiji pameget nu fasik luar biasa. Wari pisagedengeunana di palih kanan jeung palih kirina dituturkeun ku para sahabat-sahabatna. Eta awewe penasaran saha sih eta laki nu fasik nu berwibawa, eta laki teh agung kacida. Ceuk eta awewe nanyakeun we ka babaturanna ka sahabatna nu aya di tukang. Ceuk eta awewe, man eta pamaget nu pampayuna teh tuh nu kasep luar biasa teh saha? Kasep berwibawa agung kacida saha eta teh? Ceuk eta lalaki nu ditanya teh eta teh adalah Rasulullah. Eta teh adalah Muhammad bin Abdillah Rasulullah wa Abu. Erek mana yang samodel kitu ceuk eta awewe. Jawab lalaki ngajawab eta teh rek asup ka imah katana anjeun nu agama Islam nu tiap datang bulan Mulud selalu ngabalanyakeun hartana jang peringatan Maulid Nabi. Ceuk eta lalaki teh oh kitu nya. Nya. Maka sore eta awewe kira-kira lamun kaula nu agama Yahudi hayang nanya, hayang ngobrol jeung eta Muhammad bin Abdillah ceuk anjeun bakal daekeun atau moal ceuk damat kitu. Maka ceuk eta lalaki tangtu bakal daekeun dasar kabeh manusia nu hayang ngobrol jeung eta mah pasti layanan. Datanglah eta awewe nyampeurkeun ka Kanjeng Nabi. Ceuk eta awewe, "Hei Muhammad, nami tiba ge dan Islam Yahudi agamana. Hei Muhammad," ceuk Kanjeng Nabi, "labaiki ya mar'ah." Labaiki ya mar'ah. Ceuk eta awewe, "Hei Muhammad, kunaon anjeun ngajawab ka kaula sakitu lembut?" Labaiki kutalbiah ceuk eta awewe. Sedangkan kaula adalah awewe nu agamana teh Yahudi. Sedangkan kaula adalah di antara musuh anjeun. Sedangkan kaula adalah awewe nu teu iman ka anjeun. Ceuk Kanjeng Nabi ngawal teu sapati-pati kaula ngajawab anjeun kutalbiah. Kaula ngarti jeung paham bahwa poe isukan anjeun bakal asup kana agama kaula. Kaula paham, kaula ngarti bahwa Gusti Allah bakal mere taufik jeung hidayah ka anjeun poe isukan bakal nuturkeun kana agama kaula. Ngadeg-deg eta awewe dituturkeun Kanjeng Nabi. Ceuk eta awewe dina jero ngadeg-degna tongboroni isukan hei Muhammad. Tongboroni poe isuk hei Muhammad, ayeuna keneh kaula bakal iman ka anjeun. Kaula ayeuna keneh bakal percaya ka anjeun bahwa anjeun adalah utusan Allah
Bapak nu kamari rek nuturkeun kana agama anjeun nu Islam teh. Alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi dalam jadi tatana Islam umat tahu ngayakeun Maulid Nabi, tatana nu Yahudi kabarokahan. Menang taufik jeung hidayah di Allah Subhanahu. Mata mudah-mudahan ya kampung Sigersari penting ayeuna ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi dipaparin taufik jeung hidayah Allah amin. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Asana taradai ka masjid atuh geus Maulid Nabi masing kaberkahan kenging taufik jeung hidayah daek asup ka masjid. Osok ke masjid. Nu osoknya nu tara mantar salam urang itu osok ka masjid. Nu saling sakali aya ka masjidna teu urang dia. Aya nya? Heuh. Anu sabulan sakali aya. Diknya. Anu satahun dua kali Idul Fitri Idul Adha unggul. Aya we nya. Anu teu fungsi ka masjid aya. Oh jadi rek kirahan ka masjid kita atuh. Oh jadi dia maotna ka masjid teh. Itu ge bari digotong batur. Pangharupna belinya. Batur narangtung ieu mah goler. Oh ketanya jelema mah kitu nya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Ka masjid mudah-mudahan kabarokahan tos Maulid Nabi mah urang Sigersari mencandai ka masjid dari ka masjid. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin ya Allah ya Rabbah. Kemudian eta carita jalma umat kaum ngayakeun Maulid Nabi, tantanana nu Yahudi kabawa masuk Islam keberkahan ku Maulid Nabi dipaparin taufik jeung hidayah ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin ya Allah ya Rabbah. Salat duhur salat jajar kan dieu. Sapopo. Jadi teu sajajar acan tak. Bayana goblok orang Sigersari teh. Ora kudu narimakeun atuh. Rek teu narimakeun kumaha tenang. Oh sok aya nyarita amaluna amalukum cenah. Jelema teu masandeng acan lawan kok amalna. Di mana asbabun nuzulna teh? Di mana asbabun wurudna? Kumaha? Urutna eta ayat teh sampeyan kumaha? Aya di ngomong teh lakum dinukum waliyatin. Cenah. Dengekeun kurang Sigersari nu ngawangkong lakum dinukum waliyatin teh Kangjeng Rasul keur jalma kafir eta teh. Jalma kafir nu ngawangkong kitu tah. Ceuk Kangjeng Rasul sok agama maneh, agama kaula. Lamun aya kurang Sigersari nu dipapatahan ku kiai ku ajengan ku ulama ngawangkong sampeyan itu perlu ditanyakeun keimanan jeung keislaman. Perlu ditanyakeun benar atawa henteu nya keimanan jeung keislaman. Manehna teh mah mana di jalan nganggokan deui. Segala amal ieu kaburangan dhuwur. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sok samemeh murudan candai ka masjid disebutkan mah ka masjid. Kuring sering ngadongeng di zaman Kangjeng Rasulullah aya hiji pamuda teuing mah jejer teuing mah jujur ngaranna teh. Aya mah jejer. Bari mana calikeun? Oh kali gitu. Emang jujur bari mana? Oh di bongkar nyari masa tuh. Di zaman Kangjeng bios kaki-kaki ya. Bios. Di urang ge ada teh. Di zaman Kangjeng Rasulullah aya hiji pamuda. Eta pamuda teh datang ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul jeung ngariung sareng para sahabat. Bari ceuri kita pemuda teh. Teh bawa utangan teh naon teh make ceuri sagala. Cara rupanya. Kangjeng Rasul sungging bari nangis. Ceuk Kangjeng Rasul kunaon anjeun nangis deui pemuda. Ceuk eta pemuda teh kaula buta bapa.
urang mana kitu anjeun sigar sari ka Rasul. Misalna anjeun urang sigar sari nya, kunaon anjeun make ceurik, ceuk eta pamuda Allah teh boga bapa. Dina waktu ayeuna teh bapa kaula maot. Oh jadi karena bapa anjeun maot anjeun ceurik teh ceuk eta pamuda sanes ya Rasul. Karena naon atuh? Karena bapa kaula maot eueuh budayekeun urang sigar sari muasara. Jadi Allah mengamanian, Allah mengungkus, Allah mengungkurkan, Allah menguruskan. Kaetan jadi sedih kaulah. Oh gitunya sorkan ya Rasulnya ya Rasulullah. Bahwa dari nama mulang itu kaulah rek mutus sahabat kaulah Abu Bakar jeung Umar supaya nguruskeun jangan orang aja. Milulah Abu Bakar jeung Umar kabumi eta pamuda. Ternyata nyaan dulur di tengah imah keurnangkara bapakna. Allah naikkan muasara, Allah naikkan bungkus nama jajan segala rupana. Kunaon make jeung kitu ternyata eta bapak pamuda teh sirah narobah dari kampung. Nah kira-kira lamun aya urang sigar sari anu robah sirahna dari kampung aya nu diuruskeun. Oh yang mana? Aku yang pantas Allah naik diuruskeun. Oh sieunanya. Sieun. Abu Bakar jeung Umar ge bedaikeun ngibli ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah pantas. Pantas mai teh. Pantas Allah naik diuruskeun sabab bapak eta pamuda teh sirah robah di bagong. Bila aku saur Kanjeng Rasul teh jelema robah di bagong. Nya ya Rasulullah dia tercantik dengan Musabira. Kanjeng Rasul sumping. Wah ternyata nya jadi bagong. Hari tinggal penyebat bagongnya. Naon atuh sopan bagong teh naon? Bagong teh nya. Geus bagong teh nya. Sopan teh celengnya. Atas celeng. Ami bagongnya. Ditinggal tukang Kanjeng Rasul teh nya anggeun dengan sirah ngarobah ilumakeun ku Kanjeng Rasul akhirna robah jadi jelema teh. Nu asalna jelema robah jadi bagong dilumakeun ku Kanjeng Rasul jadi jelema teh. Aya mulaikeun dari keselah dari jelema teh mah. Dimandian, dibungkus, disolatkeun, dibawa ka kuburan. Ngan anehna geus deukeut asup kana liang kuburan robah jadi bagong. Asalna jelema robah jadi bagong, robah jadi jelema. Sida syarat kalakuan jiga bagong robah jadi bagong dulur. Bangun nanti jauh. Ya Allah ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin. Mudah sebentar. Kanjeng Rasul ditaros panggat kunaon ieu? Padahal Kanjeng Rasul kuningna. Kanjeng Rasul teh langkung kuningna di imam eta pamuda ngan Kanjeng Rasul naro. Sunatullah sapertos kitu nya. Ceuk Kanjeng Rasul pamuda kunaon bapak anjeun mikir. Kanjeng Rasul teh mumet. Nah dengan jadi bagong. Ceuk eta pamuda ngajawab lantaran kalakuan bapak kaula kabelah kerja dunia. Ngadenge Adam di masjid teh tadaek ngajapol ka masjid lur. Oh kami murah cenah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Nu paling parah dina hari zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq.
Di motor ada sedikit. Mahit motor kada pinabuhay mo wala. Beres deh tepan ke Abu Bakar cukup kamu. Baik apa kita muka? Baik apa kita muka? Wah kamu usan tak kerangan ya. Usan kerangan nanti beli. Masuk ke sahabat lah paling gitu ramanya. Sahabat nanti dulu dibuka ku sahabat ternyata eta mayit dulur pohonan terdicotrokan ku orang luar. Berarti eta mayit cengkat lain mana cengkat bro. Dicengkatkan ku orang. Berarti eta mayit yang mancar jadinan masalah bodasnya kaswaina adalah akibatnya polo eta mayit dicotrok ku orang dulur. Alhamdulillah ini jika kamu disigar saya kejadian sama dia itu masih bingung dulur. Jika kamu disigar saya ayat apa sama dia itu dulur. Madrasah ante bingung. Berasa bingung. Lain segitu dua sama sikit cenah. Ya. Ari kawah eta orai rek digebuk ku sahabat eta orai teh ngawangkung. Ausna ulah bisa ngawangkung deui tah mah. Oh bener kamu teh. Rasuna berenang. Wadah berarti. Wadah kieu. Wadah ge leuwih kieu akang ieu mah. Wadah berarti. Kami ibu serinya. Resep kang wadah. Jeung wadah kieu. Tuh tinggal ingat. Eta orai pamah rek dikepuk ku sahabat ngawangkung eta orai. Cek orai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cek saha? Cek abdi sedek orai. Mana abdi ngawangkung teh cek gitu. Nyamper dike. Baru tadi mau bersorban turun tadi kubiak. Bari mata ada di mana dia. Kau lain ngawangkung cek orai. Hei sahabat kunaon anjeun mah kerek membuka kaula. Kunaon anjeun mah kerek ngarogahala ka kaula. Kunaon anjeun mah kerek nyiksa ka kaula. Sedengkeun kaula adalah orai nu diutus ku Allah yang nyiksa ieu jelema. Pemboro ninjaga di akhirat. Ayeuna keneh di alam dunia minta disiksa ku Gusti Allah. Alhamdulillah ini. Ari cek sahabat naros kae ka orai hei orai emang nak jalan mulia kumaha bakal disiksa ku anjeun. Cek orai ngawangkung aya tiluan. Aya tiluan bakal disiksa kaula sama dia. Tilu dulur. Tilu taudang teh bawa aing cenah. Cek orai nu kahiji nu bakal disiksa ku kaula adalah orang sigar sari. Anu keur di alam dunia nanti ngadenge adan di masjid tapi tara daek tarikakeun sebelas masjid dulur. Oh, orai sudah. Orai dulur. Nu kadua ceuk eta orai ngadenge aya pangajian nu hukumna fardu ain teu daek hadir. Para madrasahan. Kalau dari ulang ilmi tak, orai bisa buat. Dari ibu-ibu mah insya Allah sederhana gimana? Alhamdulillah, beri wangkong keningnya. Saya wangkong salah lagi wangkong pun. Keputusan goblok aing. Dia wangkong teh asal ngadu ya masa dia mulai. Ibu tadi pun sama dia itu ada jeung bapak-bapak mah tenang wangkong dan molor. Tenang ya bapak-bapak mah digigir di masjid. Orangane gitu dah. Nyerap ya bapak-bapak mah nanti teh tidak sampai. Oh, terakhir nyerap. Kedua, ceperai nu katilu jelema nu bakal disiksa ku kaula adalah jelema nu keur di alam dunia ada loba hartana. Cepai bahasa kolotnya mah kudu dijuluk di pantau Malaya di tengah ieu masjid
Angin ka masjid amar teh teu. Nah, keras punten sahabatun ya. Nu nangkukeun barokah jeung teu barokah teh. Nu nangkukeun bener jeung teu benerna hirup jelema ke dalam dunia utamana adalah salat. Di antara siksaan ku Allah dibikin ka jelema nu keur di alam dunia antara rek salat ka masjid adalah kahirupanana teu barokah. Loba hartana tapi tetep ngerasa kurang harta. Miskin harta teu bisa sabar karena kemiskinanana. Dagang tinggal dagang tinggal hutang, tani tinggal daki, teu barokah hidupna lantaran salat nu jadi pokok kehidupan urang keur di alam dunia ditinggalkeun dulu. Alhamdulillah amin. Ikhlaskeun ye teh. Jangan nyari hate can. Enggaknya urang siga sarikan. Yo jamil lah. Wah, teh. Oh, udah sarekat teh dikir. Oh, daya tanya dikir teh. Mana jangan sadaya kelaskeun demi sunahnya. Ceuk eta awewe ieu. Wah, kitu mah teh Muhammad kaula tonggroning isuk ayeuna kaula rek iman ka Anjeun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta awewe. Bahkan aja dina hatena eta awewe teh isukan rek ngayakeun maulid Nabi. Kaula boga harta cek eta awewe yang di waktu ibarajakeun ku kaula rek ngayakeun peringatan maulid Nabi. Pas isuk heran eta awewe ninga salakina teu sibuk. Sekolah diuruskeun masak salakina sabaraha lupa. Ditanya ku awewe kan kunaon anjeun mah teh sibuk-sibuk teuing masak sagala rupa aya kieu ceuk eta salakina lantaran kaula ieu adalah akibat lalaki nu ditingali tina impian anjeun. Kaula kieu teh kaula sibuk model kieu teh lantaran lalaki anu aya dina jero impian anjeun. Ceuk eta awewe heran kaget awewe. Nah akan make apa kaula ngintip peuting. Ceuk eta lalaki ngajawab sabab kaula geus sarua ngimpi cara anjeun bahkan kaula geus asup Islam sabada anjeun asup Islam. Alhamdulillah. Jadi asup Islam lantaran kabarokahan maulid Nabi. Alhamdulillah. Ibu ya. Para macam teh. Para yang berena. Para ke punten ya ibu ya. Punten. Para punten. Di neraka aya istri nu disiksa ku Allah Subhanahu wa taala teh digantung rambutna teh. Gantung. Ditaros ku Kangjeng Rasul he malaikat Jibril eta teh saha? Cuk malaikat Jibril mawarana teh eta teh urang Sigersari. Nah, asal urang Sigersari cenah neraka teh. Cuk Jibril teh eta teh urang Sigersari awewe nu keur di alam dunia teh tara daek nu tupang orang. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Di ditu di Sigersari mah. Dia merenya ayah awewe teh panen ke Sumaworo alangga ka hujannya. Ngabulan ke Sumaworo pan pacai teh jauh hingga pasusukan tawarangan kayak keneh mereka. Babak mani umum begitu. Ari pamah balik di Bangkani teh awewe teh orang keneh awewe mah geulis teh. Make anu ke hungkul balik teh. Make anu kalau hungkul nepi ka anak nepi. Ari di jalan pangikeun akang. Rak melecet urang mah akang kosong ngawari kosa keur mingguan teh tutupan urang. Ari dia era beureun anak anu hungkul panteus sadar eta awewe teh luhur anu kieu
khususnya kaum istri hirup besing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang oh benar gitu nah ras jaga kamu begituan kamu kali hilang perkara sini bergaul ras mari ke sompang nitip budak tere pendidikan agamanya ras hari geus datang mah kudu para doa gitu para wajib-wajib lah lawan kaum nanti anu kamusibahan pengekeun kurang sigar sari lamun ente bukan budak sama dia gitu lain musibah belum ente bisa ngajaga anak musibah malam kaum nanti jadi ayah mamia di payun abe di payun mamia masih abe jawab nanti abe gitu ayah mamia di payun abe jawab nanti namun ayah berarti ayah di payun tidak yang baik di jalan abe di payun mamia maju di payun abe nah ras oh benar katipo bilang sih sarinya kali tasnya hari bersama yang alam musibah lain musibah ulur kita mau peringatan di Gusti Allah Allah kuat beras mudah-mudahan isi bersalimah ingat biasa ngajaga tanah kabar amin amin ya Allah ya Rabbah amin ya Allah ya Rabbah ari anu palatat pokok masalah ayah Oke, kasih bersalimah aduh hanya ayah mana sabitna pantes kada tingali tina tiung keneng suatu kau diawekeun ka nyaman salaki ngomong sakata teh mau beuneuh kelas kata paingan salaki teh bugang sareng bari gawe minum di kota-kota di paring sate aduh keur dawuh panyakitan Ripamah berongsen gamar pengadipan anak ya Allah ya Rahman ya Karim ya Rahman ya Rahim rasa imah ngomong lemah lembut lamun memeh kawin inung jeung papan kudu dihormat tapi sabana kawin surga kurang teh aya di lawan bisa lagi dulur hidup kake jadi kuring tidak percayakan mana ya? Peribahasa
Siap. Kami tering pemeriksaan akan tim garis numparing usia mogang sadayana. Ieu mah sanes sausiahna ieu nya. Ieu mah ngobrol. Dina obrolan eta mudah-mudahan aya hasilna. Posoda maudian dibropi Nabi sallallahu bakod posoda rawdotan min riyadil jannah. Saur Imam Syiri Asyiki sahaja termasuk kurang dari dinya. Ulah sari. Anu ngamasuk ka ieu tempat mudina eta tempat teh diayatkeun peringatan Maulid Nabi. Ayeuna aya. Maka bakod posoda rawdotan min riyadil jannah. Kaya kurang sigar sari teh keur aya dina patamunan sawarga. Amin ya Allah ya Rabbal. Namun sababna li anahu ma qasoda dari kamaudian illa li mahabbatir Rasulullah sapati-pati urang sigar sari umi ayeuna ngayakeun peringatan Maulid Nabi kecuali dina hatena teh aya rasa cinta ka Kanjeng Rasul. Meskipun ukuran cintana diukur ku berbagai faktor. Menyumbang 50.000, cintanya kan 50.000 berarti. Menyumbang 10.000 bahkan aya teu nyumbang, perjuangan cintana kan. Mudah-mudahan rasa cinta ieu ngakibatkeun jaga jarak urang diantar umat mantena. Amin. Pengen sapaati mantena biasa obat sasarengan ka surgana Allah Subhanahu wa taala di manakeun bendera Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana mudah-mudahan urang suder sari anu teu acan bersatu masjid barokah dina Maulid Nabi turun taufik hidayah dari kersana masjid. Mudah-mudahan urang sigar sari nu teu acan kersa angkat ka madrasah nyeuna ngaos sareng batur barokah Maulid Nabi dipaparin taufik hidayah kersa angkat ka pamaosan. Barokah Maulid Nabi ngucap naik zakat jadi naik zakat. Anu can kompak masyarakatna barokah Maulid Nabi jadi kompak. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu disimkuring hapunten teu salami sanes ngawas mudah-mudahan aya manfaatna. Urang kupikeun urang tausiah dari pamasahabat. Oke, disimkuring sangat tidak pisan doananya. Mudah-mudahan simkuring disolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bisa layak para jamaah khusus di pemasahabat di mana simkuring. Mudah-mudahan jadi jamaah anu bageurnya jadi soleh. Ulah kakak ustaz cek jelema tapi jadi ustaz cek malaikat dituna saur Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur jamaah rahimakumullah. Lamun urang keur balik ke dieu nya di mana ngadahar sama